Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 35 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 35 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tes. Ilmu teh aya sababaraha bagean. Aya anu ngamadaratkeun, aya oge anu ngamangpaatkeun. Da ku kituna pilih ku anjeun sorangan. Ilmu mana anu kirana matak mangpaat, sok agem ku anjeun supaya salamet dunia akhirat. Tapi ilmu anu matak madarat mah ku kieu oge geus camal eta teh Durgala. Oh, nahabet bisa camal mama. Daun anu matak nyamalkeun ilmu kula teh mama. Cek si Durgala mimiti leuleuy ayeuna mah nyaritana teh. Ye Durgala jin teh geus meunang zumba di masing-masing raja katut golonganana. Mun diantarana aya nu katempo jirimna ku manusia, misalkeun katempo ku jalma anu teu boga bekal ilmu keur ningalina, eta teh matak camal kana ilmu. Anjeun oge ngaarti beunang lebah di nyana mah. Jeung deui sabenerna mah taya manusia nu ngahaja bisa ningali jin. Iwal ti jin anu memang ngahaja nembongkeun ka manusia dina ngarumpakeun naon bae. Bari eta oge ngan ukur kawenean. Tu sagawaya aya jalma bisa ningali ka bangsa anjeun sanajan kasebutna ahli dina ilmu kabatinan. Dan usahanya nama tanda ayana bangsa anjeun di hiji tempat
kadangan ukur bisa tembus karena perasaan jalma anu ke meningali eta oge baringan sakolebat luyu jeung kemampuan manusia masing-masing. Kadang garasana ayat tanda bangsa jiluman atau jin teh ku zora jeung ku ambe anu aneh. Walau alam sebenarnya aya di mana nama gitu ngan eta teh sok karasa. Ya. Si Durgala ngaruk tungkul kakarak harita dirina kageuing hatena jiga kitu manehna salila ieu memang geus jadi budakna iblis boga angkeuhan rasa aing makhluk anu bisa ngaleungit bisa ngarobah wujud nganggap dirina leuwih hebat batan manusia teu ngaku ayana pangeran Gusti. Tapi salian ti eta jin oge sarua kawas manusia boga hak pikeun milih narima kana ajaran Islam jeung henteu gumantung kana pamadaganana masing-masing teu bisa dipaksa-paksa. Nya bener bizan mama kula ayeuna beuki zada yen makhluk pangeran tetela daya nu sampurna geuning mama. Gancangna carita Mama Kiai Halimi terus ngaislamkeun si Durgala ku tata cara ti para nabi mangsa ngaislamkeun jin luyu jeung katerangan anu kacangking. Mama Kiai Halimi munajat ka Nu Maha Kawasa sangkan hajatna dikabul ku Gusti Nu Maha Agung. Wujud si Durgala sanggeus diislamkeun dadak sakala dumadakan robah kulitna jadi bersih serta pangawakanana jadi mangrupakeun manusia make baju sing sarwa bodas nandakeun si Durgala ayeuna geus bersih suci jiwana teu nyiluman deui cara buta hejo. Nya ti harita si Durgala disebut weh jin Islam anu saja turut tumut kana ageman sarta kersaning Gusti anu marengkeun kalayan tanpa aya jalma anu nyaho kasakadang kupu-kupu hejo jelemaan Nyi Ratu Kidul geus mulihkeun sakabeh jalma ateul jeung butuh. Durgala ayeuna mah janji arek mulang ka nagarana kalayan arek nyuprih ilmu dina bag-bagan agama sarta mun bisa mah hayang ngajak bangsana tobat. Leuwih nati eta si Durgala janji arek terus mas santren ka Mama Kiai rek ngajak batur-baturna rek niru kahirupan manusia anu hadena tanpa moal nembongkeun jiri ngan hanja akal eta kayan teh mungguh mata kanjelu keur pihak musuh sabab bangsana geus aya anu tobat. Nyi Blorong tambah muncak amarahna ka Mama Kiai Halimi oge ka indungna anu teu woleh ngahalangan kana setiap tindakanana. Mbah Berod nya kitu deui sarua gemes jeung keheul sabab gawe capek teu kapake si lantung adon gagal mangsa ngalaksanakeun pancen. Da sabab panyakit arateul jeung barudug para warga teh bisa dicageurkeun ku kupu-kupu jelemaan Nyi Roro Kidul teh. Caturkeun di pilemburan Nyi Euis geus singkil arek indit ka Gunung Gede tekadna geus buleud hayang ngayakeun balitungan jeung Mbah Berod. Sedengkeun Mbah Berod keur baluweng pikiranana sabab Nyi Blorong geus nandaskeun moal deui ilu biung kana urusan manusia sabab geus teu untupan mun anu jadi indung masih keneh ilu biung. Mbah Berod tembong ngahulang sorangan di tengah bari ngahulang sorangan di tengah bari mikir kumaha carana sangkan dirina aya nu ngabantu deui. Nyi Blorong geus teu sanggupeun ngabantu ka diri aing sarta aing jadi senopati oge dipecat lantaran hayang salamet mata kitu oge tina ancaman indungna. Kudu minang saraya deui ka saha ieu ari geus kieu aing
sangkan aing mampu ngawujudkeun ka hayang nyata ngelehkeun si Halimi nepi ka modarna pisan. Hutang nyawa kudu dibayar nyawa, hutang pati kudu dibayar pati. Mbah Berod tetep ngunek-ngunek ka mamakai Halimi anu dianggapna musuh bubuyutanana lantaran Maerot pamajikanana nepi ka ajalna. Caturkeun deui Nyi Euis anu arek init ka Gunung Gede harita nyarita ka Jang Engkos arek mondokan Nyi Mae di imahna. Ari Jang Engkos ujug-ujug percaya bae kana caritan Nyi Euis tanpa aya rasa curiga. Nyi Euis sanggeus diidinan mah ku salakina kenceling bae indit, tapi tetep amanat ka salakina masing tarapti jeung ati-ati ngajaga diri pedah sok ngalaman tetempoan anu aneh-aneh. Tong salempang ku kayaan akang euy jug we arek ngendong mah cek Jang Engkos. Gancangna carita Nyi Euis geus nepi ka imahna Nyi Mae. Kasampak di imahna Nyi Mae aya Bikokom keur sasapu di teras. Bi, cek Nyi Euis. Ai geuning Neng Euis, mangga Neng kalebet, cek Bikokom. Muhun mangga, dupi Nyi Encina aya teu Bi? Oh, aya Neng aya, nuju di kamarna nembe teh, tas ibak pisan, cek Bikokom. Keur kitu torojol Nyi Ecin norojol. Datang menang dangdan kalian singset ngabagiakeun Nyi Euis. Enggal kalebet ce, cek Nyi Ecin. Nitah Nyi Euis buru-buru asup ka jero imah. Nyi Euis gancang asup ka jero imah, bus ka kamar Nyi Ecin. Horeng arek ganti setelan, mimiti mah ridu make pakaian awewe. Tapi dina tas mah sadia salin baju singset, malah bari mekal bedog segala rupa, laju diselapkeun dina balik bajuna. Omat Nyai, tong milu maju, mun ece geus adu hareupan jeung Mbah Berod, omat pisan. Sabab ece can mikeun mun Nyi Ecin kumaona, cek Nyi Euis bari neuteung. Tapi Nyi Ecin oge sasatna sarua boga urusan jeung Mbah Berod. Jadi teu bisa kitu bae beunang dihalangan pamaksudana ku Nyi Euis. Mulangkeun kanyeri ka Mbah Berod pikeun adu hareupan. Ulah kitu ceuk. Pan abdi oge gaduh perkara penting jeung Mbah Berod teh. Jadi hayu we urang bebarengan ngadu nasib. Saha nu bakal ajal pangheulana? Mbah Berod atau bakal urang heula nu bakal ajal? Cek Nyi Ecin nempas kana carita Nyi Euis kalayan tandes. Ari kitu mah patega dan Nyai heug wae. Ngan wayahna ece heula anu kudu maju. Mun ningali ece kadese, gancang ece bantuan. Gunakeun pangabisa urang duaan. Ya, itu boga ilmu dukun, urang boga jurus jeung tanaga menang hasil latihan. Nyi Euis pangna boga kayakinan kitu teh sabab ngarasa diri cukup ku pangabisa. Hasil latihan bela diri. Tak pantes kurang leuwih awakna duanana rada pada ngareusi. Sageus duanana saged dangdana, gancang nepungan Nyi Mae pikeun pamit. Nyi Mae bari beus ku Cimata kadenge cumarita. Ecin, nyaan Ecin teh ilas ngorbankeun nyawa demi ece, cek Cemai. Nyi Ecin gancang nembalan bari sarua panonna beus ku Cimata. Abdi ikhlas ce, dumaakeun abdi sing mampu ngalaksanakeun pamaksudan serta mudah-mudahan Kang Rahmat aya di lemurna. Ku abdi arek diomongan supaya aya ka dieu, cek Ecin. Nuhun Ecin, didungakeun pisan ku ece. Anjeun sing tinekanan dina pamaksudan, sing yakin kana kamampuan anjeun duaan. Oma mihape adik kuring euis serta ranjeun duaan kudu bisa balik deui kalayan salamet. Diusahakeun pisan ku kuring Mae, kuring salamet sarta adi anjeun oge bisa salamet.
Ayo Mai kuring duaan ayeuna sejamian berat dijajabkeun ku pangdoa ti kuring euis. Nyi Mae ngalepaskeun cekelan leungeunna kana leungeun nya euis. Bikokom teu wani loba tatanya kana urusan sejen salianti ngurus kayaan dieta imah jeung anu geuring. Sadutas Nyi Mae jeung Nyi Ecin pamitan pikeun ngamitan lumampah. Sarta lalampahan Nyi Euis jeung Nyi Ecin kahitung jauh. Perlu biaya jeung waktu anu cukup hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede teh. Mungguh teu bisa ditangtukeun ku waktu ngan sapoe dua poe nepina ka tempat anu dituju teh. Katambah-tambah aya keneh urusan penting sejenna anu kudu direngsekeun. Nyaeta muguhkeun atawa mastikeun ngeunaan salaki Nyi Mae anu kabur embung tanggung jawab jeung embung ngurus ka pamajikan. Nah aya keneh di lemburna atau memang geus eueuh pindah tempat. Eta anu matak Nyi Ecin panasaran teh. Cag tunda anu keur lumampah. Kecapkeun di hiji lembur, katelahna lembur tresna. Dina hiji poe di eta lembur teh kacaritakeun aya hiji imah anu karek anyar ngawangun. Dijieuna tina bata tur kayanana tur kaayeunaan modelna. Pakaranganana lega dikuriling ku pagar besi. Di buruan eta imah katingali aya saurang lalaki ngora keur nyaho hayam jago bari di paraban huut. Dina kayaan keur kitu kurunyung anu datang saurang lalaki anu umurna memang rada saluhureun ti Rahmat katelahna Mang Sueb. Barang jol teh Mang Sueb langsung ngajak seuri bari nyarita ka eta lalaki ngora. Alah alus kitu euy hayamna teh Jang Rahmat. Jiga hayam aduh eta mah Jang menang meuli ti mana eta hayam. Ceuk Mang Sueb loma naker bangun geus conggah lila wawuh jeung eta jalma. Sedangkan laki ngora teh anu disebut Rahmat gancang ngareret kanu anyar datang bari ngawalon. Ai geuning Mang Sueb tos di mana Mang? Ari hayam mah kenging meser ti ditu tuh ti Aki Hanjali. Oh ti Aki Hanjali nu kamari hajat kawinkeun budakna teh lain. Mun kumaha kitu Mang? Oh teu nanaon Jang. Mang mah nanya kitu sotenan. Sabab kataji ku hayamna peda halus jeung sabenerna mamang teh arek aya obrolkeuneun ka Ujang teh Kalendaria ngan bisi pamajikan Jang Rahmat ngadenge kumaha mun ngobrolna di ditu tuh ngarah tenang. Ceuk Mang Sueb ngajakan ngobrol ka Rahmat Kalendaria malah ngobrolna oge kudu susulumputan ulah kadengieun ku pamajikan. Oh mangga kin sakada patunya Mang rek ngampikeun hayam. Ceuk Rahmat kaget jeung panasaran sabab rata-rata Mang Sueb bet ngajak sabab tara-tara Mang Sueb bet ngajak ngobrol ka dirina bangun anu darianaker bari ulah kadenge kudu jadi pamajikan. Ku kituna Jang Rahmat gancang ngapihkeun heula hayamna kana jero kandang. Terus sanggeus kitu Jang Rahmat jeung Mang Sueb manurut tempat anu rada anggang ti imahna. Prung weh ngobrol Kalendaria handapeun tatangkalan jeung tempat anu ieu. Teu lila Jang Rahmat kadenge anu harita tumanya ka Mang Sueb ti barung jeung neuteuk. Mangga Mang, bade ngobrol naon? Kuring jadi panasaran ieu. Nah abad nepi ka ulah kadenge ku pamajikan sagala aya naon? Kieu ieu Jang Rahmat Mang teh bieu ningali aya dua wanoja ngadatangan imah pupuh lembur nanyakeun ngaran Ujang.
dina papakean nama nya papakeana saring setnaker eta dua wanoja teh keukeun nanyakeun ngaran Ujang. Tah ieu hal teh teu meunang kadengi ke pamajikan Ujang sabab perkara sensitif ye matak salah paham ka dituna teh Jang. Oh dua wanoja sakitu eta teh Mang sugan atuh Mang Sueb pangna apal dua wanoja nepungan pupuh lembur teh kumaha mimitina Mang apal coba jelaskeun ka kuring Mang. Jang Rahmat beki tambah penasaran terus netep antep ka Mang Sueb. Hari Mang mah apal sotenan kieu ye Jang. Tadi nalika isuk-isuk Mang dagang sayuran terus pemajikan pupuh lembur teh megat bari meuli. Hari teh aya nu norojol dua wanoja nyampeurkeun bari tumanya ka Mang jeung ka si ibu pupuh lembur nanyakeun lalaki nu ngaran Rahmat. Sedangkeun lalaki nu ngaran Rahmat apanan iwal ti Ujang sorangan di lembur mah. Oh ke nah saha teh atuh eta dua wanoja teh mah ngakukeun ngaran teu Mang. Jang Rahmat beki antep teutepanana hatena terus rasa jeung ratu. Komo we atuh ngakukeun ngaran mah Jang. Ngaranna teh Nyi Ecin jeung Nyi Euis. Malah Nyi Ecin mah nyebutkeun boga lanceuk ngaranna Nyi Mae anu keur gering parna. Salakina nu ngaran Rahmat ngadon kabur embung ngurus pamajikan pajarkeun teh bari mawa kabur duit ratusan juta kitu cenah ngomongna teh Jang. Gebeg hate Jang Rahmat ngagebeg beungeutna jadi sepapias bangun teh getihan. Hatena terus galecok ngomong sorangan. Cilaka si Ecin nyusul aing nepi ka dieu. Aing teh ngahaja puguh pindah ti lembur hilir teh sabab nyingkahan kula wargana si Mae. Nyaan bener-bener cilaka kieu kanyatana nama ya. Mun nepikeun ka bener si Ecin nyahoan aing aya di dieu. Terus kanyahoan ku pamajikan aing nu ayeuna. Yen aing teh masih boga pamajikan jeung pasti geus aya jalma sejen anu nuduhkeun kana kayaan aing pindah ka dieu jigana mah. Aduh kumaha ieu ngungkulanana lamun geus kieu. Jang Rahmat jadi terus ngaulang bari galecok ngomong sorangan ka jero hatena. Sedangkeun Mang Sueb jadi kereung nempo Jang Rahmat model kitu teh. Tapi teu loba tatanya. Sabot keur kitu ti kajauhan rentang-rentang katempo aya dua awewe keur laleumpang nuju ka palebah eta patempatan. Nyi Ecin jeung Nyi Euis karek nepi ka lembur tresna satu tas nampa beja ti urut tatanggana Jang Rahmat di lembur hilir. Cenah Rahmat teh geus pindah ka lembur tresna ngilu ka lembur pamajikanana. Nyi Euis bari leumpang kadenge nyarita. Mudah-mudahan we Kang Rahmat anu aya di lembur teh bener-bener jalma anu keur ditengan ku urang teh Nyai. Muhun ceuk. Sajabina ti eta abdi oge gemes sareng keuheul hayang nindak ka lalaki anu geus deleka hianat ka lanceuk abdi teh. Walon Nyi Ecin bari beungeutna katara beureum nandakeun hatena keur ngemu amarah. Nya kumaha dena we Nyai asal kade cenah ceki pupuh lembur oge ulah padu wae dina ngalakukeun tindakan bisi malik urang anu salah engke teh. Cek Nyi Euis ngingetan. Pasti ceuk abdi tangtu moal gagabah dina ngalakukeun tindakan. Abdi nindak si Rahmat luyu jeung kasalahanana moal leuwih moal kurang ceuk. Cek Nyi Ecin ngomong teh jiga sakadaek make nyebutkeun moal leuwih moal kurang. Harita leumpangna nu duaan katingalieun ku Mang Sueb. Sanajan rada anggang keneh oge anu memang geus nyaho ti mimitina jeung nyaho ciri-ciri jalma nu keur diobrolkeun. Tuh Jang Rahmat tuh tingalikeun gerak Ujang itu awe nu duaan teh ka dieu. Jigana mah panasaraneun aya nu nuduhkeun imah Ujang jigana mah. Cek Mang Sueb nuduhkeun ka jalan. Bener we ku Jang Rahmat katingali aya dua awewe keur laleumpang marake baju hideung.
Jang Rahmat beki ratu hatena, jajantungna dagdikduk teu puguh rarasaan. Getina sursar pating sariat, ngusak beungeut 3 kali jiga anu geus nempo jurig bae. Kunaon Jang? Bet jiga anu anu ruas kitu Jang, aya naon? Mangsung aya mimiti curiga ningali kalakuan Jang Rahmat harita. Oh, henteu mah henteu. Aya alusna we eta 2 jalma teh panggih jeung kuring di dieu. Ngarah teu ngaributkeun jeung anu di imah. Jang Rahmat ngamimitian buka kartu. Sedengkeun Mangsung kacurigaana beuki ngagedean. Pasti Rahmat anu dimaksud ku eta anu jate Rahmat eta pisan. Aduh, berarti bener Jang Rahmat teh boga keneh pamajikan. Lain duda mangsa kawin ka Nyi Eti teh. Mun bener teh kitu, aduh. Gawat kacida mun kanyahoan teh ku kolot teh Nyi Eti. Jang Rahmat tangtu bakal pada ngagebugan ku centeng-centengna Abah Dobling anu memang kejem telenges tindakanana. Ka setiap jalma anu nguciwakeun kana hatena geus pasti moal salamet Jang. Mangsung mangpaurkeun. Ah, nya Mang. Kuring teh boga keneh pamajikan. Ngan kusabab pamajikan kuring teh gering parna teu bisa dipake. Nya akhirna kuring teh ditinggalkeun. Kitu tah Mang. Jang Rahmat kapaksa buka kartu ka Mangsung sarta Mangsung hiji jalma anu keur deukeut jeung dirina harita teh. Aduh, cilaka ari kitu carana mah Jang. Mang mah moal bisa lila-lila deui di dieu ah. Paur ka bawah. Cek Mangsung bari ngejat pikeun lumpat. Mangsung ka mana Mang? Jang Rahmat ruaseun sabab Mangsung ngadon ngabecir lumpat sieun ka bawah ku eta masalah meureunna. Mangsung bener-bener embung milu nyaksian kana kajadian anu saterusna. Sabab jika anu geus bisa ngajudi, masalah teh bakal kapapanjangan. Jang Rahmat teh bisa majar kumaha, ukur bisa narik napas panjang we. Sedangkeun Nyi Ecin jeung Nyi Euis laleumpangna beuki deukeut bae. Jang Rahmat jadi yakin anu keur laleumpang teh nya Nyi Ecin adi pamajikanana. Satenu saurang deui Nyi Euis sobat pamajikanana. Uguh pernah wauh ti anggalna jadi nyaho kana keuretan beungeutna. Sabalikna Nyi Euis jeung Nyi Ecin oge sarua harita teh ningali Jang Rahmat anu memang eta pisan jalmana anu keur diteteangan teh. Jeung memang dasar kudu kitu we jalana. Jang Rahmat kapanggih laratanana sabab aya nu ngabejakeun lebah-lebah tempat cicingna. Srog anu laleumpang teh nepi ka hareupeun Jang Rahmat. Jang Rahmat nyobaan nenangkeun geteran hatena, terus nanya ka nu anyar datang. Bari teutepan masing-masing bantro. Ai geuning eta teh Nyi Ecin jeung Nyi Euis bari kamarana ieu teh? Cek Jang Rahmat. Nanyana oge bari adab harita teh. Tapi ku Nyi Ecin mah ceritaan Jang Rahmat katarimana sarua jeung ngalelewa. Ku kituna Nyi Ecin geus teu micen deui waktu. Langsung dampaleungeun katuhna metak ngepret pipi kenca Jang Rahmat mendingan sakilat sak jelebet. Aduh. Atuh pogoe kot ka asa ngaburinya ipanon Jang Rahmat dina waktu harita. Pipina peureus ditampilkeun ku Nyi Ecin. Aduh, ari Nyi Ecin kunaon datang-datang bet ngadon nampiling pipi akang. Salah akang naon nyai? Jang Rahmat muringis. Bari ngusapan pipina anu karasa keneh peureus puntuna asa caroplo. Nyi Ecin beuki muncak amarahna. Ngadengi Jang Rahmat nyarita kitu teh. Serenteng cebrot, aduh. Jang Rahmat anu memang teu ngaduga ti saanggalna bakal wani ngalakukeun tindakan kitu. Jang Rahmat anu memang teu ngaduga ti saanggalna Nyi Ecin bakal ngalakukeun kitu ka dirina. Antukna 2 kali kabeunangan. Maneh tega Rahmat ngahianat ka lancek aing deuleu. Aing nyaho sia geus boga dipamajikan di dieu. Cek Nyi Ecin ngomongna oge jadi kasar jeung gariha. Nyarekan Rahmat lak-lak dasar. 2 leungeun melak cangkeng. Jang Rahmat ambek aya
diunghak ku Nyi Ecin embungeun. Tapi dirina oge gancang sadar teu bisa ngabalas ka ambekna Nyi Ecin sabab memang dirina anu salah. Jeung leuwihna teh eta sieun ku kulawargana Abah Dobling. Nyi Ecin sabar heula tong waka nafsu sabar. Ngunah we maneh ngomong kitu ka aing Rahmat. Lancek aing gering setan. Nah aku maneh bet ditinggalkeun. Nyi Ecin bedah amarana. Sarta riributan geus moal bisa dihalangan deui. Nyi Ecin ngamuk neungeuran awak Rahmat anu kapaksa teu ngalawan demi harga diri embung ngalawanan awewe. Tapi nalika kayaan keur kitu, no atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.